Kemana, Cek? Nek ngarit. Ngarit naon? Yang ngarit jukut atuh. Yang ngarit bulu kelek. Maksudnya teh ngarit keur naon? Yang keri inguan atuh. Oh. Nah boganya inguan. Boga atuh mata ngarit oge. Ingu naon gitu, Cek? Gingu doma genep. Ih, naon doma? Bararaung. Nek kena ya tuh daripada ucu. Nu diingu teh bekas dirawat. Lain di ingu. Kumaha deui tuh dah hese ngalungitkeun oge. Matak ge beungeut teh urus. Rek ngarit oge mun segala dilipen cuma. Kena ya tuh. Parek sabari apa ya? Apel jeung saha? Jeung manor kebon. Mak, inget teh babaturan urang nu kamari ka dieu? Nu mana? Nu korongna dolo lain. Lain ih, eta mah si Iis atuh. Make baju biru, si Ayu. Oh, nah kenal gitu si Ayu. Bapaknya nyaleg gitu Mak. Adenya bapaknya jadi caleg. Mage baheula pernah bobogohan jeung caleg. Wah, ohnya. Heeh, samemeh kawin ka bapa maneh. Ku mama sate didukung pisan harita. Sangkan menang. Unggal poe mama ngilu kampanye. Wah. Aya aturan ka undangan oge memakai kaos partai, Mbak mah. Oh, eta teh. Heeh. Tapi menang tuh eta teh. Henteu. Tah teh sageus eleh teh. Teu lila mama putus jeung jelema eta teh. Nah, gitu mama. Ada itu menang mah putus nya. Heuh da kumaha deui atuh. Geus teu hayang mama bobogohana oge. Nah, Atuh da gelo. nah hawan aing ngahajat teh. Cari tanah we hajat gede, segala mewah. Ari da angeunana teu ngaradeuna. Heueuh nya. Sayur sop oge meuni cawerang. Teu karasa uyah-uyah acan. Katungtung nama rugi ngamplok 50.000 teh. Lamun dibelikeun makan sangu padang, menang 2 bungkus. Ece masukan saeutik teh ngarasa rugi. Henteu dah. Maknya ieu teh. Emang ari ece mere amplok sabaraha gitu? Mere amplop kosong. Cek, mau apa popoeannya sakedeung? Bisi hujan, abi rek ka warung sakedeung. Heug. Tuh, asa aya ngisi heuh. Ngisi heula ah. Genah euy. Keur naon eta? Abi nuju ngabangsat. Oh. Hah? Cek, ari popoean abi kamarana? Eueuh, bieu anu ngabangsat. Hor ari ece. Kumaha sih kapu HP-an teh? Pan mi HP keun lagi bisi kahujanan. Lain bisi kabangsatan. Mak, Naon? babaturan mah geus maruli baju. Ari urang iraha. Ah, man baju weh. Ganeng ah. Mak, iraha atuh mak. Mak, iraha atuh mak. Mak, iraha atuh mak. Mak, iraha atuh mak. Mak, Gusti nu agung, kalau keur ngisi oge. iraha atuh mak. Meuni disusul-susul. An hayo we, baju meuni bawe. Tuh, coba temuan alamari. Mana mak? Tada-tada alamari teh baju unggul. Udah tuh ya mah baju geus lila, lain baju anyar. Mana tadi baju anyar sih teh? Anyar nahaun? Oh, anyarnya bisa. Gitu. Siapkan heula peralatan sekolah. Gampang kana ngablu. Sakedong deui asup sekolah teh. Ari disiapkeun ti ayeuna mah genah. Engke moal riweuh. Ulangan hayo we kudu ku kolot. Kolot mah loba uruseun. Ari eta kertas naon? Cik dia ngelikan mak. Lain naon mak ieu mah. Kertas ulangan kamari. Oh, dia mana ngelikan? Ari sia. Naon yuk? Kertas? Kertas.
Ari sia di sekolah teh diajar atau ngablung? Mun itu balik pisan. Sing bener yeuh sekolah teh. Kolot mah geus belaan kumaha? Sekolakeun nu jadi anak. Heuda eta ge geus bener atuh. Ari bener mah sia. Ulangan ge mah ti kamu yang peutet nol. Udah teresep mak karena pelajaran matematika teh. Make sagala teresep. Ah teresep we. Soalnya urang mah jelemana tara hitungan. Cuk, ari salaki euceus sok ka mana tara katempo? Salaki abi mah pan pelaut. 5 bulan sekali balik na oge. Matak tara katempo. Oh, pantes atuh ari kitu mah. Heeh. Lain aja ayeuna asa jadi randa we merenya ari salaki di penjara mah. Ah, itu biasa we. Pan ari ngaranan di penjara masuk lila cuy. Ada mah lila salaki abdi mah. Isukan geus bijil. Nah, asa sakedeung. Asa kamari ditewakna teh. Ah, da moal lila di penjarana oge. Nah, emang kasus naon gitu? Maling. Maling naon? Maling duit rakyat. Ari nu gelo wajib puasa teh nya. Nya henteu atuh. Da puasa mah wajib sote keur nu geus balik jeung berakal. Sedengkeun pan nu burung mah teu berakal. Lamun dina puasana oge teu sahari teh eling mah. Oh, gitu. Nya heueuh atuh. Emang kunaon gitu? Ah, henteu nanya we. Oh. Lain ceu, abi teh ngasakan sayur itu loba, hayang teu? Nya hayang atuh. Oh, heueuh atuh ari hayang mah. Ke dianterannya lamun geus deukeut ka magrib. Atuh ayeuna we anterkeunana arah di dahar ke salaki abdi. Hor, nata puasanya. Ah, pamoal sah lain lamun puasa oge. Nah kumaha gitu? Pan teu eling salaki abdi mah. Ah, teu eling kumaha ieu teh? Tawe ke setahun bung gawe. Masih lengo. Man kitu we hirup teh. Iraha atuh nek kawin. Enggeus kawin. Asal sila kawin teh. Iraha atuh nek muka budak. Geus boga budak. Eta budak sakit geus gede oge. Iraha atuh nek boga adik. Mak, nempoan headset teu? Ah teuing atuh. Di mana atunya? Piraku mah teu nempoan. Sok bagus ya mah nanyakeun barang teh ka Inung. Sugan we, kitu mah nempoan. Da eta siapa sok lalu ani kana barang teh. Hanya, mah tuh mereka rengekeun musik. Ah sagala make headset atuh. Pas pejabat teh memakai headset. Emang pejabat sok make headset ya? Oh sok. Ah, piraku. Buktina aspirasi rakyat tara didenge.